Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin Khatamin nabiyyin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa hizbihi Wa ummatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sadaya puji milik Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana, panutan urang sadayana, wastahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tepang di dina Senin ngelaskeun kajian Sulam Taufik halaman 18 panhanapna As-Sani. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sani ari nomor kaduana Ghuslul wajhi etang mbah wajah jami'uhu tegesna sakabeh wajah mimana binti sya'ri ra'sihi tina mimiti jadi rambut sirah tiluhur tah ila zakoni nepi kagado tihanap patokan tah wa minal uduni jeung tina cepil ilal uduni nepi ka cepil deui ti gigir tah ngumbah wajah teh sya'ron kana rambut wa basyaron jeung kana kulit la batinal lahyatir rajuli henteu jejerwana janggot godeg lalaki wa aridihi jeung lahyah godeg jenggot adid jenggot ida kasupat di mana-mana kandel. As-salisu ari nomor katiluna Ghuslul yadaini eta ngumbah dua panangan ma'al mirfaqaini sarta dua sikuna wama jeung perkara alaiha anu aya dina eta dua panangan. Atos di logat ayeuna urang suruhkeun, urang jelaskeun, mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasimkuring kangge ngajelaskeun ieu makalah.
para bapak, para pemuda sadayana neraskeun kajian Sulam Taufik masih dina bab syarat-syarat salat fikih. Syarat salat teh nyaeta kedah gaduh wudu. Ari farduna wudu sadayana aya genep. Kahiji niat, nomor kadua tah ayeuna. Nomor kadua tina fardu wudu teh nyaeta ghuslul wajhi, ngumbah wajah. Jami'uhu sakabeh wajah. Kalebetkeun kana fardu wudu wajah urang teh kedah dikumbah, Pak. Patokanana kumaha? Halaman 10, halaman 20 nya. Patokan ngumbah wajah ti luhur, mimmana biti sya'ri rasihi ti mimiti jadi rambut sirah. Kedah kakumbah ti dieu tah nalika wudu teh. Mimiti jadi rambut sirah ti luhur di dieu tah kedah kakumbah nalika wudu teh. Hanap ila zakoni tepi ka gado. Kedah kakumbah ieu gado oge sami nalika ngumbah wajah teh. Gigir ilal uduni, minal uduni ilal uduni, ti gigir mah tina cepil kana cepil tah. Jadi ngumbah cepil mah Pak geus dikumbah dina waktu ngumbah wajah. Sok ngumbah di urangnya terus ngumbah sok ngusap masaka cepil sunat eta mah da anu wajib nama ngumbah cepil mah nalika ngumbah wajah. Kedah kakumbah eta cepil kade. Kedah kakumbah nalika ngumbah wajah teh cepil teh Pak. Bahkan wa ma alaiha naon anu aya dina wajah sing kakumbah. Naon anu aya dina wajah? Hiji daging jadi. Aya daging jadi wajah dina wajah. Dina tarang atana pida cepilnya atana dina pipi aya dagingan. Nalika wudu eta kedah kakumbah eta. Ada ieu mah lain wajah daging. Heueuh dagingan jadi dina wajah. Ari wajah teh anggahota wudu. Naon anu jadi dina anggahota wudu wajib dikumbah eta. Salah sawiosna naon? Daging kedah kakumbah Pak. Kedah kakumbah. Naon deui? Sya'ran rambut. Kedah kakumbah sami eta oge. Nalika ngumbah wajah anu jadi dina pipi namina naon? Jenggotnya. Jenggot godeg nadi dina pipi namina godeg, jadi dina gado namina janggot, jadi lirureun mata namina halis. Tuh Pak mulia jalmi mahnya. Ku mulia-mulyana jalmi bulu kabeh nu jadi beda ngaranna. Beda ngaranna jalmi mah. Beda jeung domba. Jeung hayam. Bulu nu jadi dina domba ngaranna bulu domba. Bulu nu jadi dina hayam ngaranna bulu hayam. Sugan aya kumis hayam, jenggot hayam tapi jalmi mah mulia kalau wargi sadayana ngaran bulu ge beda kabeh ngaranna. Masya Allah. Eta kedah kakumbah Pak bulu nu jadi. Ngan punten Pak ari orang Indonesia mah pipina buluan godegna carang wayahna kedah dikesek-kesek ya Pak umbah wajahna kedah dikesek-kesek supaya tepi eta si cai kana naon kana pipi kana kulit Pak. Beda jeung urang Arab mah pipina pinuh ku bulu Pak, pinuh. Tak ayeuna enggal keneh Pak aya narapidana di Arab Pak
kamari abdi bagian Jumat khutbah di ditu pangharupna eta diukna teh wah aya si Arab deui cing sim kuring nya aya Arab deui Pak pipina teh da teu katingali pinuh ku naon ku bulu ku jenggot Pak godegnya ku godeg eta narapidana naroskeun Ustad kumaha eta si Arab wuduna tah pipina kahalangan kunaon ku bulu cenah ku godeg kumaha wuduna nah wa in kasupat lamun kanal buluna Pak cekap warna hungkul diusap tapi lamun ipis mah sapertikeun orang Indonesia eta mah kedah di sela-selana di kumaha wudu teh Pak anu minggu godeg dah kade orang Indonesia mah da katingali pipina tuh beda jeung urang Arabnya urang Arab teh katingali pipi teh Pak bulu anu katingali teh tah ari urang Arab mah da kasupat kandal buluna cekap warna we diusap kitu tah teh kedah jeung sela-selana Pak kecuali lamun carang tah dina ngumbah wajah kitu Pak atau patokanana aturanana nalika wudu teh sekali deui ngumbah wajah patokanana ti luhur ti mimiti jadi rambut sirah ti handap tungtung gado ti gigir cepil eta wajib kakumbah dina waktu ngumbah wajah eta perkara Pak nopat kedah kakumbah wa ma fiha nahu jadi dina eta wajah rek bulu atanapi daging disebatna teh senggeh wajib kakumbah eta ge punten wajib kakumbah loh Masya Allah dugi katalik nyapanya ulama ahli fikih dina bab wudu da margi perintah Allah na komplit Pak ari wudu mah komplit perintah wudu mah dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum tah teh kumbah wajah-wajah ranjeun keleh wa aidiakum jeung panangan-panangan aranjeun kabeh tuh kedah kakumbah nalika ngumbah wajah teh eta Pak naon doana Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun ya Allah mugi gabodaskeun Gusti kana lalai abdi dina waktos bodas-bodasna lalai-lalai ahli surga eta doa nalika ngumbah wajah Pak nyuhungkeun kalau hayang dibodaskeun maksana bodas dirinya bercahaya Pak lain bodas warna bodas kadenya bayi dibodaskeun bercahaya Pak jami ahli wudu katawis Pak aya cahayaan wajahna sanajan awakna hideung lesteng tapi ahli wudu beda Pak aya cahayaan sanajan wajahna kasep tapi tara wudu oh melepek Pak cahayana teh teu aya tah di dieu Pak peryogi urang sadayana dari ka wudu ngumbah wajah nu apal doana aos doana aos Pak nalika urang doa nalika wudu nyuhunkeun ka Allah hoyong dibodaskeun dicahayakeun wajah bakal Pak insyaallah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun sakitu Pak budak diniah mah arapaleun putra-putra urang mah Pak arapaleun bapak-bapak arapal teh acan aya sim kuring tulisanana nya engke Pak Senen Payun ya urang bagikeun hen payun doa nalika ngumbah anggahota badan nalika wudu ngumbah panangan ngumbah wajah tas ngumbah dampal ngusap mastaka doana aya di dinya Pak sadayana sanaos sunat tapi sae eta doa diaos Pak nalika wudu Pak pahalana luar biasa kamari ku abdi diaoskeun Pak kisah Bilal Al-Habsyi Pak ditaros ku Rasul ya Bilal aya naon baginda Rasul
anjeun teh boga amal teh naon ugi ka sae-sae teuing nah kitu kumaha eta tarumpa anjeun diaras ka kuping kotoprak ka kuping tarumpa anjeun naon amalan anjeun teh bilang ya Rasulullah sadayana ge ti salira amalan abdi teh anu paling menonjol ku anjeun diamalkeun naon tah ad-dawamu alal wudu dawam wudu Pak eta geuningan tah dawam wudu bilal Pak maksudna nalika tos batal teh enggal wudu deui tah eta Pak wudu deui para bapak para pemuda hadirin sadayana eta dina nalika naon ngumbah wajah lihat tahap pokok goslu jami'ihi supaya ngahak ngumbah sakabehna li'anna ma la yatimul wajib ila bihi bahwa wajibun maka ngumbah jadi wajib bagi sadayana moal sampurna lamun teu dikumbah makana wajib dikumbah sya'ron etamah buluna wa basaron sareng kulitna sya'ron dina wajah senapa aya sab'ata asyara mana sab'ata asyara anu dina wajah ayat 17 kenapa di tengahna tah wal hajabani dua halis wal adaroni wal aridoni wal khidani wasabalani wasyaribi wal aqifati payajibu gosu dalika dohiron wa batinan wa in kasupa ari ngumbah bulu dina halis mah rek kana rek ipis teh kada diusik-usik Pak bulu dina halis ya rek kana erek naon erek ipis kada dikieu-kieu ngumbah akan api bulu naon bulu kumis nah kadah kakumbah dikieu-kieu tah gitu nya kadah beda jeung godeg kanda jeung ipisna ipis mah kadah jeung sela-sela ari kandal mah teu cekap-cekape naon luarna hungkul lamun teu kitu Pak dina hadaba dina naon dina halis teh di sela-sela kitu bisi tetepi cai kana naon kana kulit kedah diusik-usik kitu tah makana ulah beli banjurkeun hungkul di banyu ya gesek-gesek kitu tah gesek-gesek eta nomor kadua naon Pak wudu ngumbah wajah sok giringan Pak doa ngumbah wajah Bismillahirrahmanirrahim sareng Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun tah eta ngumbah wajah Pak hartosna mugi Gusti ngabodaskeun larai abdi dina waktos bodasna larai-larai ahli surga ahli surga mah Pak percahayaan wajahna teh ya Allah ahli ibadah di dunia kakawis Pak percahaya haebah mangga ninggal seorang ulama ageng Pak dugi ka haebahna ageng ninggalna wajahna ge percahaya ya Allah Pak eta pun guru Pak Kiai Haji Abdul Qadir Roji Kiai Abdul Qadir Roji Allahumma gfirlah Allahumma yarham
teu wantun anjeunna mah ninggal wajah pun guru di mana jaya Kiai Haji Khairul Afandi risi isin cenah saur sehuna eta ya Allah aya naon wajahna bercahaya Pak risi isin Gusti nu Agung na ari muridna bangka waras nya eta guruna geus kitu Pak teu wantun ninggal wajahna tunggu Pak nya nah aya hebat bercahaya wajahna nah tina naon wudu Pak lu luar biasa wudu teh nya geuningan jelas Pak sering nguping pangintennya nalika urang bade ngalaksanakeun usaha rek dagang wudu heula sok berkah rek tani wudu heula sok berkah rek kulam wudu heula sok betah berkah rek sapa teman wudu heula nya mangga urang rek sare wudu heula tara sok wudu tara rek sare ngopi wudu nyobangnya jadi hese sare namanya kaberkahan senawanya bade naon teh bade kulam teh warudu heula naon hikmahna upami ngimpen cenah sok sae eta teh Pak upami urang kulam ras gaduh wudu upami ngimpen sok sae ngimpen teh benten lamun urang sare teh wudu heula ngimpina pikasieun mangga tah pikasieun dia ngimpina teh rek sare teh wudu heula Pak Masya Allah luar biasa keistimewaan wudu teh nya mangga urang biasakeun urang naon latihan lah latihan di mana urang parantos batal wudu deui pada moal hese leres teh wudu deui insyaallah di mana urang bade salat teh ada yakin can batal urang teh tah Pak 2 ka 3 teruskeun wasalisu ari nomor katiluna goslul yadaini eta ngumbah 2 panangan ma'al mirfaqaini sarta 2 sikuna wa ma jeung ngumbah perkara alaihi ma nu aya dina eta 2 panangan min sya'rin tina rambut wa in kasupa sanajan kandal ita rambut wa adfarin jeung kuku wa in tolak sanajan panjang itu kuku wasilatin sareng senggeh nabatat anu jadi itu senggeh bimahalil pardi dina tempat kaparduan di logat di tengahna namanya eta logat di tengahna Pak nomor katilu pardu wudu teh ngumbah 2 panangan ngumbah 2 panangan ma'al mirfaqaini sarta 2 sikuna sing tepi Pak kana 2 siku kade lamun urang wudu make baju panjang meuning keneh laan heula acukna Pak ini mang digiringkeun mah upami digiringkeun Pak acukna terkadang tenepi kana siku tah engkena cai teh meuning keneh laan lamun make baju panjang mah naon nalika wudu teu kecuali ngangge acuk pondok tah biasa Pak tepi kana sikuna patokanana lamun tepi kana siku mah teu jadi pangumbah da pananganna lamun teu jadi ngumbah panangan teu jadi wuduna ge syarat mutlak ngumbah 2 panangan teh kudu tepi kana sikuna adieu ka siku Pak tepi kana 2 sikuna 2 nana katuhu atanapi kenca ngan sunnatna panangan katuhu heula teras kenca salisan 3 kali pas sunnatah 3 kali sok aya nu ragu-ragunya sok aya nu ragu-ragu Pak nya si eta mah meakeun cai Pak nya tapi kalau ti 3 kali ayo beak untuk namanya Masya Allah eta teh ti saha datang ragu-ragu teh minas syaitoni tina setan Pak nya abdi kantos Pak waktu di Tasik aya hiji santri bari salat teh Pak
30 menit di keadaan teh tos warudu si santri teh ari wudu paling masjid aya balong torojol eta anu guru santri batur bagus kamar rajin si eta mah wudu kene sorangan coba tipe kaji bro gawatna batur beres sholat si eta mah wudu kene coba Masya Allah ta eta naon ragu-ragu patina setan da teh Pak alladzi yuwas wisupi sudu rinnas anu ngaharawas arewos dina hati manusia ulah ragu-ragu Pak akhirna Pak bebeja ka guruna Kang Haji si amang eta mah eta wudu mimiti rekadan tapi gage salat ngasih keneh mana aduh hayu atuh cari ku anjeun Kang Haji kok Haji digebah sing bener sia kehet wudu teh kakarek coba bisa wudu eta Masya Allah lamun kabudak sati masih tepak senak muntah di aranto we namanya tuh Pak setan ge aya nu ngaragu-ragukeun kana wudu eta Pak Masya Allah nari nganggumbah wajah komo dina salat oge so aya nu ragu-ragu leres teh Allah batur manggeus ruku si eta mah anak akbar can kapagih keneh Allah aya we kituan Allah ta eta teh alladzi yuwas wisupi sudurin nas ngawas-waskeun Pak makana sate acan salat saena ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ala dinik heidat anu tukang mulak-malik hate tetepkeun Gusti hate abdi dina agama Gusti sabbit qalbi ala dinik doa nalika urang bade salat apa supaya ulah layu bating pohona jeung supaya ulah kena kuwas-was Pak doraka komo lamun ngawas-waskeun ayatna Allah Pak Allah teh aya teu aya dosa wayahna dosa ngaragu-ragukeun kana ayatna Allah Subhanahu wa taala Pak istighfar deui tapi teu dosa punten lamun ngaragu-ragukeun ka pamajikan ge salat isya teh ka bumi sapa temen jeung bojo 2 ronde sarare Bapak taribda udang-udang jam 1 cek salatina geus acannya ka pamajikan teh geus acan ragu-ragu teh dah ragu-ragu doraka teh sok we deui menjadi ganjaran deui moal naon-naon tah mah deh nya mangga nya moal naon-naon tah masok nya moal naon-naon ngan ari ka Allah mah ragu-ragu doraka wayahna tong diragu-ragukeun ngumbah 2 panangan seunah panangan katuh heula dugi ka sikuna wa ma fiha non anu aya jadi dina eta panangan non jadi dina panangan sya'ron bulu rek kandel rek ipis Pak kudu dikubah pan aya jalma buluan leungeuna leres teh Pak buluan eta mah pas dibuka ke sieun dina dewa wayana wudu kudu kakumah buluna eta rek kandel rek ipis tah ieu mah dina panangan mah Pak beda jeung dina pipi. Nah pipi mah lamun kandel cukup luarna lamun dina panangan mah kandel ipis kudu sela-sela dikosok-kosok gitu tah na panangan Pak kudu dikumah hiji sya'ron nu jadi dina leungeun rambut nomor kadua anu jadi dina rambut teh naon dina panangan sabada sya'ron adparon naon adparon kuku rek pondok rek panjang kudu dikumah hatta tahtal adpari sehingga hanapeun kuku kumahan eta tanya ieu mah minggu kuku panjang tapi teu kaurus coba halideung we coba masya Allah nya eta kuku jadi dina panangan anggahota wudu wajib dikumah Pak wajib dikumah tahta hanapeunana tah disri aya najis leres teh nya ku apik-apikna ulama dugi ka kitu tah Pak dina bab wudu hiji nu jadi dina panangan teh naon rambut kadua kuku katilu silah senggeh
naon aya senggeh teh ramu Pak tah ieu apan aya 5 si eta mah jadi nambahan genep panjang hiji teh ngaplek nalika wudu ada ieu mah lain leungeun cenah lain ramu kulit teh dikumbah teh jadi wuduna ge teh jadi wayana naha wa ma alaihima sabab eta jadi dina dua panangan kudu dikumbah wayahna mau tidak mau lamun teu dikumbah mata terjadi wuduna lamun terjadi wuduna terjadi atuh salatna da wuduna teu beres nu mawi bab taharah teh Pak penting kacida wa ahammuha at-taharatu penting dina syariat agama teh salat taharah tos taharah kana salat rek kumaha beres salat ai taharahna teu beres mata mawa beres karena sholat bab toharona beres wuduna beres adusna beres micin najisna beres karena sholat jadi mawa beres wuduna teu beres moal beres karena sholat tak oge tah apiknya ngan ari kengkeongan mah colokan keur wudu mah hese atuh nu dohir leres teh Pak nya nu dohir tah saperti ieu dohir Pak kengkong mah dijerokannya dijero Pak tamah hese nya ta panyakit kapungkur mah kitu nya roromeheun kengkeongeun sakitu we da panyakit ayeuna mah loba naon corona nya flu tulang flu babi aduh eta panyakit kapungkur maroromeheun nyawanya kengkeongeun hapur besi tah sakitu nya hapur besi kuat eta mah ditembak oge banyak para bapak para pemuda hadirin sadayana teraskeun wa in kasupa wa in tolat sanajan panjang eta kuku Pak pandi negara di dia mah masuk aya konsernya konser panjang-panjang ngabuuk sadunia der Pak di konser ke numunang urang mana urang India Pak 32 meter eta buukna Pak panjang we waduh Pak menang duit eta hadiahna menang panjang-panjang buuk sadunia Pak tepika pas mumbah lagi dibantuan kutiluan bayangkeun mumbah lagi kutiluan Pak aduh eta pangjangkung-jangkungna sadunia di konser nya pangjangkungna menang hadiah ngan Pak panjang-panjang huntu Pak da moal manjangan nyawanya wah kuku mah panjang Pak nah sok aya konser panjang kuku wayahna umat Islam mah aya etika aya aturan aya adab-adaban lamun kuku panjang nalika wudu kudu dibersihan tah eta wa in tolat sanajan panjang wasilatin abatat di mahali fardi senggeh nu jadi dina anggota paparduan wudu nu jadi dina panangan wajib kakumbah tapi lamun jadi na eta senggeh atana pikulit dina luhureun tuur naon siku di dieu tah dina naon ieu teh nanya teh dina ieu nu badawannya dina eta mah teh dikumbah teh naon-naon nalika wudu sabab jadi lain dina kaparduan wudu bisa sote dikumbah lamun jadina dina anggahota kaparduan wudu tetap dina panangan dina pas sikuna dina ramuna kadah dikumbah wayahna naon doana Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira Allahumma ya Allah ati mugi Gusti masihkeun ka abdi kitabi kana amal tulisan abdi biyamini ditampi ku panangan katuhun abdi wa hasibni sareng mugi Gusti ngahisab ka abdi hisaban yasira kalawan hisaban anu enteng nalika urang ngumbah panangan duana eta Pak Gusti paparinkeun amal buku tulisan abdi ditapi ku panangan katuhun abdi
serang muji Gusti ngahisab ka abdi kalawan hisaban anu enteng eta pada sabab ke urang bakal papangi jeung hisaban Pak papangi jeung tanggung jawaban di akhirat ya Allah sugan ku sering urang ngadua nalika ngumbah panangan katuhu dibaca eta doa hisaban dada enteng Pak mudah-mudahan tah mudah-mudahan kayak wong Senin payun Pak urang bagikan fotokopi na doa ngumbah anggota wudhu Pak supaya diarapalkan Pak abdi di mana di penjara di ditu Pak ngarapalkan baru dateh ngarapalkan doa wudhu doa nama alhamdulillah jadi tariasaeun ayeuna mah nya sapali kadang-kadang geus apal teh dibaca poho deui wajar sih sim kuring oge loba poho mah da pikiran teh lain kana ngaji wae aranjeun teh mikiran keluarga di imah, mikiran hayang balik, sudah sadari we bari gede-gedenya. Masyaallah, wata eta. Engke urang ka di akhirat bakal nampi buku amal tulisan sorangan. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma alaika hasiba. Pek baca buku amal sorangan cukup direken poe ayeuna pikeun anjeun. Ya Allah, Pak. Jika teh aya nu narima buku amal teh ku panangan katuhu pibahagiaeun panangan kenca jeung ku tombong picilakaeun tah urang mah mudah-mudahan isuk geto nalika nampi buku amal teh sing ditarima ku panangan katuhun amin ya rabbal alamin lamun engke pa di akhirat urang narima buku amal sorangan ku panangan katuhu pibahagiaeun Pak sawarga dipersilahkan ku Allah Pak tah ngamalkeun doa eta segan Pak artinya ngamalkeun doa nalika ngumbah panangan katuhu Pak nyungkeun ka Allah hayang ditampi ku panangan katuhu ku amal teh Pak sakurang sareng pasim kuring heula bismillahirrahmanirrahim sareng Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro ngumbah panangan katuhu sareng ngumbah panangan anu kenca pan yadaini Pak yadaini dua panangan kedah kakumbah eta oge ayeuna panangan kenca sami Pak aturanana ngumbah panangan kenca teh jeung aturan ngumbah panangan katuhu sunnahna nyaeta katuhu heula palebah ngumbahna mah sami jeung nu katuhu tepi kasih kunga naon anu jadi dina panangan kenca kedah kakumbah hiji buu kadua kuku katilu sengge kulit kedah kakumbah aturan masami kitu ngan doana benten Pak Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au mi wara'i dhahri Allahumma ya Allah ini saya pasna abdi a'udzu nyungkeun pangriksa abdi bika ka Gusti antuk tiani kana di paparinan amal tulisan abdi bisimali ku panangan kenca abdi au mi waro idohi atawa ku tonggongeun abdi nyungkeun ka Allah yang diriksa ulah terjadi nalika engke urang di akhirat nampi buku amal teh ku panangan kenca jeung ku tonggong sabab lamun aya jalma isuk eta di akhirat narima buku amal ku kenca jeung ku tonggong picilakaeun naudzu billah ulah Pak hayang mah ku katuhu Pak tah eta Pak doana Paknya alamalkeun ke uwa mitos arayanya Pak alamalkeun manfaat luar biasa insyaallah Pak sugane atuh sering ngadoa kitu teh Pak urang meunang pahala ti Allah pasti ngan ke di akhirat bakal dicumpuran ku Allah urang dijaga diriksa Pak teu narima ku panangan kenca teh buku teh ku katuhu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin tah Pak padudu ka hiji niat ngumbah wajah ngumbah dua panangan ka opat ngumbah
ngusap mastaka kalimah ngumadampal kagenap tartib kedah tartib oge kedah kakumbah punten Pak ayeuna mah padu wudu genep leres kedah kakumbah tapi teu kakumbah hiji sah wuduna kumaha gambaranana eta jalma wudu tapi teu kakumbah anggota wuduna hiji tapi sah wuduna gambaranna kumaha gambaranna anu gaduh panangan terus teh rek kumaha di kumaha da wah leungeunana terus apanya teu aya leungeunana tuh lamun aya pananganna wajib kakum di kumaha tapi lamun pananganna rek di kumaha-kumaha sah wuduna teu nya sah dakwah pananganna da teu kakumaha mun aya panangan aku di kumaha berarti dua sah wuduna teu kakumaha dua anggota wudu naon teu aya dampalan teu aya nah bagi kasih kuna teu kakumaha teu kumaha imam wios da sabab patokana dugi ka sikuna ma'amir fakoini sarta dua sikuna di siku aya sikuna bener teu lawa sikuna unggul tak kitu nya jaga sikuna unggul kitu banyak pan aya jalmi teh kalau dipapainan kekurangan sabartos naon jalmi kiai bonteng atas geus misangamkeun kiai bonteng teh kumaha awas ku Allah ari wuduna nya di wuduan tapi normal da senjatana galak atuh nya boga budak sanajan kiai bonteng uleungan masuk keluarga nyawanya tuh banyak tuh kelebihanana pasehat ngos Qur'ana mubalik anjeunna teh masyaallah tuh jadi kelebihan teh jadi sombong kekurangan ulah jadi putus asa doana ge pamasti ti Gusti Nu Maha suci banyak ti Allah da urang mah teu bisa nanaon Pak nya leres teh nomor 4 nya Pak niat ngumbah wajah ngumbah panangan arabiu hiji dia teh jadi Pak sok logat arabiu ari nomor ka-4 na mashur roksi eta ngusap sirah awas roksun bahasana genya mashur roksi eta ngusap sirah au ba'dohu atanapi sawarehna sirah walau syaratan sanajan salambar fi haddihi dina patokanana eta sirah fi haddihi dina patokanana eta sirah nomor ka-4 fardu wudu teh ngusap sirah roksun ari rambut bahasa Arabna naon rambut sya'run ayeuna mah naon roksun tuh hampir saminya roksun sya'run dina kitab mashur roksi ngusap sirah lain ngusap rambut lamun makna ngusap rambut berarti masuk sya'run tuh ya mah mashur roksi Pak ngusap sirah narika wudu teh